mun bisa aya kobong teu. Pokona kukula diduakeun di sing aya pesantren. Amin. Nah, di dieu pe ayakeun barudak, ieu tah urang geus kaimpunan. Alhamdulillah. Itu nya ieu barudak tas pawaenan tadi, pawe obor. Alhamdulillah. Mata aya masuk bingah, ngiring bingah keur makuring ngora keneh, pamuda ikut andi. Kenapa? Ieu teh termasuk anu disebut ke Kangjeng Rasul mugi urang kalebet. Jalmi mugi urang sadaya kalebet. Jalmi anu kanomeran isukan bakal menang iuk-iuk aras teh nyaeta syabun nasya'a fi ibadatillah. Jalmi anu ibadah ti ngora kanomeran tah. Sadayana mah tujuhnya. Itu nama hadis nama sab'atun yudilluhumullahu bidillihi yaumal ladzi la dilluhu imamun adilun. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Sadayana ayat 7 hiji imam anu adil, nomor kaduana pamuda atawa jalma nu ibadah ti ngora. Sadayana 7. Malah abdi mah hadis eta teh kabungkut